Salaim woi, salaim mu. Murah salaim tuh, woi, salaim mu. Kawan mana ka dieu? Budak pegang kamari teh. Naon? Salaim tuh. Ayo rek tobat ka dieu yo, rek tobat teh beneran rek tobat. Aduh. Mun wani mau lah mau bedog. Tah, kurang jalan bedogna tah. Ari anjeun arek naon ka dieu? Rek tobat. Benar. Kira kok tobat kala kaharibut? Leras mama. Tah, ieu barudak tah. Kalau kata di pas abdi bade tos ka dieu teh, kalau diserang langsung coba. Bener santri? Kiraku mama bade tobatnya nyanak bedog. Laras ieu teh arek tobat? Leras mama. Siap melaksanakeun syarat ti mama. Siap. Syarat nu kahiji saha nami? Nami abdi teh Badra mama. Anu kaduana buka tergosna. Terima kasih. Nuga tiluna laksanakeun salat tobat anu opat. Nu kahiji kudu kaduhu kuduna langsa ku sabab migawe dosa. Nu kadua eureun dina pada harita migawe dosa. Nu katilu moal balik deui kana migawe dosa. Jeung nu kaopat minta hampura ka Allah jeung ka papadajang. Lamun urang boga kodoan heula. Jeung nu kaopatna maneh kudu semedi, maneh kudu tapakur di gunung sing
kaula diparanggil rek aya anu dimusyawarahkeun sekaligus aya anu rek ditanyakeun. Aya naon tuan raja anu bade dimusyawarahkeun? Kieu negara urang teh ayeuna karasa gersang panas loba sasatoan anu paraeh bahkan pepelakan ge teu jaradi. Tah ieu musibah keur urang sugan maraneh arapal aya naon. Punten tuan raja, di puncak Gunung Siluman aya jalma anu keur tapa tos dibelit ku areuy bahkan tos lumutan. Pas ku abdi dicaketan karasa panasna teu aya pepadana. Pokona kaula nugaskeun ka maraneh singkirkeun eta jalma kumaha wae carana. Punten tuan raja, upami teu tiasa disingkirkeun kumaha meureun? Mun teu bisa disingkirkeun eta jalma urang jadikeun pimpinan urang sabab eta jalma kaasupkeun jalma sakti. Daulat Gusti. Aduh, Ujang tos waktu nagugah atas 4 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Punten tuanku ngaganggu. Saha maneh? Kaula penghuni Gunung Siluman. Rek aya naon ka kaula? Kaula hayang jadi pengikut anjeun. Mun anjeun boga pangabutuh, samat we kaula di Gunung Siluman. Heeh. Geus waktuna ayeuna mah kudu ka pasantren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat. Oh, kasep. Damang. Alhamdulillah Muhammad. Cali. Kumaha di ditu? Aya naon jeung kumaha? Sudah cocokina Muhammad. Kumaha ya salira hampang atau kumaha? Alhamdulillah saya teh merawat sampang. Jeung aya naon sabade uwi ka dieu? Ini teh pas abdi bade mudik ka dieu gatulah ujin mah Jin di mana? jin di Gunung Siluman mah. Naon tujuanna eta jin? Tujuan eta jin teh bade ningal sakumaha kajagoan abdi kami
jin eta jasa ngalakeun abdi berarti abdi bakal tumbang eta gunung. Abdi jin eta kalah nya jin eta hoyong jadi pengikut abdi. Halus. Oke, suatu saat eta jin Gunung Siluman bakal bisa dimanfaatkan sabab bakal loba coba ka hidup engkena loba pisan tintangan-tintangan teukeun bae lah aya daya aya gunana kewe ari butuh sama eta jin Siluman tah aya nama kieu ka zaman heula juga itu sing rapi dan urang mulai ngaos jeung anu kait ka zaman heula. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cali. Ngawitan ngaosnya. Ade wis ikhlasnya ulah karena Allah ngaos teh. Ulah karena kewibawaan, ulah karena harta, ulah karena aya li hormat ku batur ulah urang ngaos teh kudu lillahi ta'ala. Sok cana Quran urang mulai ngaos Quran. Ngawitan ngaosnya ikhlas kupingkeun heula huruf hijaiyah teh aya 28 ya, huruf hijaiyah alif ba ta sa jim ha ho dal da ro ye sin shin shod dod to do ain gin fa qaf kaf lam mim nun au ha iya. Nah, jadi sadayana huruf hijaiyah teh aya 28 ya, kan kedah terang ade sok cobi kurang ngawitan turutannya mama ya alif ba ta sa jim nah segitu lah ya so alif ba ta sa jim sabihane alif ba ta sa jim nah gitunya jadi apalkan di kobong ade terus ayeuna terus apal kan meja ayeuna kantun ngalancar ya cobi sok ngalancar aos tah ieu cobi aos a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim fatawalla anhu kana ponokeun sok hane
fatawalla anhum yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Syai' teh namanya harap lin ya, sabab dia paeh ku jabar macana leuleskeun syai' namina in. Nah in teh namina idgham ma'al guna sabab tanwin mayunan nun macana panjangkeun ketika sora asup kana irung ukuran 2 hakat di tengah hiungna. Nah praktekna syai'in panjangkeun ya inna teh ya. Jadi kedah beres baca Quran panjang pondokna ikhfa idghamna mahrojna sifatna. Nah, terus apal mahroj jeung sifat, apal maknana, apal tafsiranana, kaituna pengamalanana, beh dituna ikhlasna. Nah, jadi dina baca Quran teh anggo nya ku urang maksud eta Quran teh bari urang ikhlas dina ngamalkeunana. Insyaallah hidup bakal bahagia lamun urang hirup berdasarkan Quran ya. Nah, jadi apa tadi dikomong lancar. Sok coba ayo lancarkan mas Quran. Sok aos. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla anhum yawma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ini mah lancar mas Quran teh. Tos tiasa hidup ayeuna tajwidna. Kade amalkeun di Quran tadi oge ulah dibaca unggul tapi kudu diamalkeun pake ikhlas we. Alhamdulillah ini mah lancar mas Quran. Ayeuna urang ngaos ilmu nahwu kuping mas dirumiah heula. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu wal lafdul murakabul mufidu bil wajhi. Mama reka bahas masalah kalam. Mungkinnya kalam teh aya 2, aya kalam tam, aya kalam nakis. Arti asal kalam omongan. Tah kalam kabagi 2, kalam tam, kalam nakis. Ari kalam tam mah nyaeta wa huwa majtama fihi quyudul arba'ah. Hatosna perkara anu kumpul pasyaratan anu 4. Naon nu 4 teh? 1 lafaz, 2 murakab, 3 mufid, 4 wado. Ya. Jadi lamun kumpul anu 4 lafaz, murakab, mufid, wado berarti eta kalam tam. Ngan lamun kurang we sudah 4 aya salah sahijina aya 3 misalna atau aya 2 berarti eta kalam nakis. Ngan upami teh aya kabehanana lain kalam sapertos sora jangkring, sora bedug, sora me eta mah lain kalam. Jadi sekali deui kalam teh kabagi 2 aya kalam tam aya kalam nakis. Nah sakitu nya anjing urang ngaos ilmu sorok anjing mah. Terserah. Ayeuna urang ngaos ilmu sorok. Bismillahirrahmanirrahim. Iklam anna tasrifa fil lugati at-taghyir. Dina ieu kawitan kitab rek ngaoskeun masalah tasrif. Ya, iklam kudu kanyahokeun ku anjeun. Saenya tasrif teh kabagi 2. Aya tasrif ceuk lugot, aya tasrif ceuk istilah. Ari tasrif ceuk lugot mah nyaeta at-taghyiru kadar-kadar barobah. Ya, kadar-kadar barobah berarti disebutna tasrif ceuk lugot. Asalna cai herang, asalna
misalnya poek jadi berang, asalna bodoh jadi pinter, asalna goreng patut kalakuan jadi halus. Eta tasrif cek rugot kadar-kadar barubah. Nah, jadi hidup oge kudu robah ya, kalakuan asalna goreng kudu halus, kudu soleh. Tasrif awak urang, robah awak urang, dina goreng karena halus. Eta jadi tasrif teh kabagi dua, aya tasrif cek rugot, aya tasrif cek istilah. Tah ieu nya pangna kumail ayeuna hidup teh parantos tamat 12 pan ngaos teh alhamdulillah dikawit nahu sorok ma'ani bayan tafsir hadis palak usul fikih ya mustahal hadis seueur pisan nu hidup tos kacangkem alhamdulillah pan 12 tos tamat dan sakitu we amanah ti mama amalkeun ieu ilmu nah aku sorangan dianggo atanapi ka batur hade pesen mah ayeuna hidup di dieu tos masantren aya kana sekitar 12 tahunan kurang leuwih lain ngajurung laku mama teh ayeuna anjeun wayahna kudu kaluar ti pesantren kudu ngalalakon kudu ngalalana nyebarkeun ilmu ya, cegah pamungkaran ajak jelema kana kaalusan nah kitu jeung kade misi petak jeung namina ya Kiai Syekh atau Kiai Abdurrahman ta eta rancangan mama anjeun kudu ngaguru deui kadinya namahan ilmu ya dan sakitu mama teh hilaf badana ros kahidep teh ari hidep teh saresna gaduh ibu ramah teh aya keneh maksudna atawa henteu nyono duanana aya mah pantun bapak unggul oh bapak unggul berarti ibu mah tos pupus menurutnya saha namina sama abdi teh namina teh bapak Buraniel. oh emut mama teh baheula gaduh rarencangan duaan berarti hiji Buraniel dua Abdurrahman man orang maling tuh tinggal di jamu rasa haram atau haram-haram yang penting ngena ini ulah itu bisa kita kok Allah kalau siapa semangat dia No, 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 no. anu ke ku hidup tayangan kita oh gitu nah kumaha tah bapak hidup ayeuna ngamalkeun ilmuna atau kumaha sama abdi teh suami sareng abdi we mama pekerjaan teh begal karunya nya tah tugas hidup nu kaduana luruskeun bapak hidup cina alusnya eta rencangan mama luruskeun ku anjeun supaya eureun dina ngarampungna dina ngabegalna dan memang si eta mah baheulana keur dikomong pagaweana ge pulang paling
Keun baelah nya mudah-mudahan Allah maparingan hidayah atuh taufik. Rasa kitu we panginten nya. Enjing anjeun angkat ngalalana ka itu sebarkeun ilmu oge kaduana luruskeun Bapak hideung. Nganu katiluna mah pilarian anu namina Syekh Abdul Rahman. Anjeun masantren ka dinya namahan ilmu. Rasa kitu nya ti mama. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Kenapa? Pada cios anak angkat tentunya. Jauh dibawakan ke mama. Anjeun sih boga ilmu anu manfaat dunia dan akhirat. Jeung sakitu ti mama kade ulah boga sifat ujub, riya, takabur, sum'ah, unek-unek, hasud, jahil. Eta teh piceunan sifat-sifat anu goreng kitu. Insyaallah hidup bakal salamet dunia dan akhirat. Ulah boga ilmu, ulah jadi gumede, jadi takabur, ulah ya. Sabab ilmu teh titipan nu Allah sadayana oge. Ya. Jalma nu berilmu lamun bisa ngajaga ilmuna dipakai ujub dia takabur, dipakai adihul gedehul, dipakai perpaduan perdebatan, maka jalma berilmu itu bakal cilaka. Sabab ilmu teh titipan. Jalma beunghar bakal cilaka ku kabeunharanana, jalma miskin bakal cilaka ku kamiskinanana, jalma gering bakal cilaka ku geringna lamun teu sopan, jalma sehat oge sarua bakal cilaka. Sadayana nu Allah sadayana sing bisa ngajaga titipan ti Allah. Juk ayeuna geura angkat ka itu nya ka ngalalana anjeun. Kan sakitu eta tade hilap pangan Syekh Abdul Rahman eta rencangan mama. Anjeun kudu masantren di dinya. Anjeunana total ilmu ka walianana. Juk ka itu ka Syekh Abdul Rahman ngan sadrajana anjeun kedah nyimpang heula ka pasantren Miftahun Nur ka dinya. Kedah jarah heula ka guru mama. Pangersa Mama Mustafa anjeun kedah jarah heula. Juk aya gerakan dimakan bisa ku mama sing berkah salamet ya, sing gaduh ilmu manfaat dunia dan akhirat. Tiga sewakosna ieu teh ngalalana sok cengkak.